Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorobacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1863 nomor 64. Carpon anu baris kapidangkeun dina dangat ayeuna judulna nyaeta Ki Dongkol jeung Ki Rompang. Ya dalam kurungna pamirsa dua pusaka tilimbangan jeung katangkapna Kartosuwiryo. Ye yasana aki-aki saha saha ieu teh pamirsanya. Sumangga supados teh nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Kubeunangna papentol goromolan anu ngaran Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo keamanan di Pasundan khususna jadi pulih deui. Patalijeng eta teu kurang ramena anu nyaritakeun dua pakarang kuna anu disebut ngaranna Ki Dongkol jeung Ki Rompang. Lantaran eta dua pakarang teh jadi piandel jimatna Kartosuwiryo. Hartina manehna percaya kana khasiat eta dua pakarang kuno. Nyaeta sing saha anu ngabogaan eta dua gobang kabuyutan bakal jadi pamanggul nu pinunjul, bakal unggul lamun tarung, jaya dina perang, sakti dina jurit, jeung bisa ngereh bawahanana. Kitu deui matak jadi aman sepi paling, kasendehan ku ulama, lembur-lembur jadi makmur, desa-desa jadi raharja, murah sandang murah pangan. Ririwit berwit jeung kasakit bakal leungit. Mo nyorang aya sasalad. Nu bogana boga pamor jeung komara, dipiserab ku sasama, dipiasih ku sileutik, dirahmat ku nu ngayuga. Tapi lantaran Sekar Maji lain ahli warisna anu boga hak mibanda eta pakarang, ngan hasil ngampihan salah sahiji tinu dua teh nyaeta Ki Dongkol beunang ngarampas ti salah saurang anu boga hak mibanda. Sanajan tuluy tumuluy oge manehna ikhtiar sangkan hiji deui nyaeta Ki Rompang. Boh ku jalan ngagarong teh boh ku jalan ngadurukan imah atawa nyulikan jalma sangkan ditebus ku Ki Rompang, weleh teu hasil bae. Boro-boro hasil da teu bisa manggih-manggihkeun acan. Katurug-turug Kartosuwiryo teh lalampahanana sulaya jeung bebeneran. Atuh munasabah lamun seug kalah ka manehna sorangan anu kawalat nepi ka cilaka oge, kitu cenah ceuk carita urang limbangan. Ku sumebarna ngaran Ki Dongkol jeung Ki Rompang lain saeutik nu panasaran hayang nyaho kumaha rupana eta pakarang nu dua. Waktu diayakeun Pekan Industri di Bandung, Kodim Siliwangi ngayakeun pameran pakarang. Di antarana nu dipamerkeun teh Ki Dongkol jeung Ki Rompang teh. Nah, da lain deui heurin usikna jalma-jalma anu hayang terang teh. Munggahna heurin usik pajejal-jejal teh lain babasan. Bakatku pada hayang eces kana bungkeuleukanana Ki Dongkol jeung Ki Rompang. Sanggeusna pameran bubaran, loba keneh anu handeueul lantaran can kabagian nempo-nempo acan. Sakitu unggal peuting lalajo teh. Sabab kasadekeun deui ku batur. Malah aya kajadian-kajadian anu pikalucueun anu karandapan ku kaum wanita. Lantaran pasasedek teh rea anu kaicalan sanggul bari teu karasa. Kanyahoan soteh geus di luar pameran. Da tadi disanggul ari geus kaluar tina pameran bet jadi turundul. Si horeng sanggul teh nyangsang tinggalin lantaran kasunggal senggol waktu pasasedek teh. Hal ieu tiasa ditaroskeun ka pamingpin pameran ku anjeun. Oge terang dangan henteu we tingguruntul cara kueh donat ari isuk-isuk disapukeun ku Mang Jaga teh. Bedana teh ieu mah hideung. Lantaran aya pamundut ti ibu Nyi Mangle sangkan riwayat Ki Dongkol jeung Ki Rompang dipedar, pikeun dongengkeuneun kanu rabul naroskeun lantaran hayang terang riwayatna kapaksa atuh aki-aki teh kokoreh maluruh kapuhuna hiji dongeng ti kampung anu memangna geus jadi kapercayaan
Dukati iraha ari mimitina mah maklum bae geus kitu ilaharna. Pokona ieu mah hiji dongeng anu hirup ku disebut-sebut kalawan teu aya atawa duka di mana tulisanana. Samemeh nyaritakeun eta dua pakarang, urang sabit-sabit heula saeutik mah pasoalan tempatna anu boga eta pusaka nyaeta Limbangan. Dina mangle nomor 2 tahun 1857 kungsi dimuat salinan bahasan Profesor Dr. Mr. Sukanto tina pamong praja di Parahyangan anu kacida ringkasna. Bisi hese mah neangan mangle nu eta urang cutat di bae saeutik mah di dieu. Parahyangan teh ngandung harti mistik nyaeta patempatan para dewa atanapi hyang. Hartina tempat pangcalikanana nu disembah. Ari rahyang hartina nya disembah nya dihormat. Jadi parahyangan atanapi priangan teh wewengkon tempatna anunya disembah nya dihormat. Parahyangan baheula aya dina pangaruh Mataram waktu Sultan Agung nyaeta tahun 1613 nepi ka 1645. Waktu kumpeni anu ngaranna nyaeta Jan Peter Kun ngajabal Jakarta tahun 1618, parahyangan oge sasatna milu kaancam bakal dijabal ku kumpeni. Kulantaran kitu ngarah gampang ngaheyeukna ti Mataram atanapi ti jauhna, parahyangan teh dibagi-bagi jadi sababaraha wewengkon kadaleman anu teu sarua gedena. Kadaleman leutik di kapalaanana ku dalem biasa, kadalaman gede oge ku dalem keneh ngan disebutna Mantri Agung seperti Bandung, Parakan Muncang, Sukapura. Kadalaman sajena seperti Sumedang anu ngurung Limbangan jeung sajabana. Sanajan geus dikitukeun Mataram teh kalah beuki hengker bae, malah tungtung nama parahyangan oge direbut deui bae ku kumpeni tina kakawasaan Pakubuwono hiji nyaeta tahun 1705. Sanggeus kumpeni beuki lega ambahanana atanapi bawahanana, ari jiwa dagang nama gede keneh pisan, tetep bae ukur neangan untung ku enteng, lain ahli ngaheyeuk dayeuh ngolah nagara, nya tuluy nyieun akal karina. Ku jalan api-api ngajenengkeun hiji pagawai tertinggi anu disebut obsehter, anu ngabawah atanapi nalingakeun sakumna dalam-dalam sa parahyangan. Anu dipilih teh tangtu anu sakira gede pangaruhna ka para dalem jeung moal bengkok sembah ka kumpeni. Ari pokok-pokona mah kumpeni teh nyaeta ngagedag bari mulungan tina hal paparentahan. Nu jadi obsehter harita teh nyaeta putra Sultan Sepuh Cirebon anu neulah Pangeran Adiwijaya atawa Pangeran Arya Cirebon. Ari kawajibanana dina ngabantu kumpeni nyaeta hiji marentah kalawan asmana kumpeni, 2 ngatur keamanan di kadaleman kalawan ngurung pagawean ngarapihkeun upama aya pasendatan antara dalem jeung dalem, 3 ngayakeun kebon kopi paksaan atanapi duang kopi kultur pikeun kauntungan kumpeni. Ari nu istimewa kudu ditelingakeun teh nyaeta Limbangan, Sumedang, Parakan Muncang, Bandung, Cianjur, Sukapura jeung Galuh. Waktu Denles jadi gubernur jenderal, kadalaman Limbangan jeung Sukapura dileungitkeun atanapi diburak. Katut Karawang dihijikeun ka kadalaman Sumedang, Parakan Muncang jeung Cianjur. Ari dalemna dipangsiun. Ku ayana aturan kitu matak jadi nambahan kabeberat kadalaman anu teu diburak lantaran dalam-dalam anu dipangsiun teh kudu dibayaran. Lantaran dalam-dalam anu dipangsiun teh kudu dibayarna ku kadalaman anu tetep aya lain ku gubernemen. Ari pamarentah mah boro-boro mayar pangsiun atuh. Daapan kernahan panarajang Inggris oge kapaksa ngajual tanah teu boga duit. Ku kituna teh mah kaharti daapan kerja reneng dalemna keneh oge henteu digaji ku nagara tapi dibere wewenang atanapi sanyana mah disahkeun narik cuke ti rahayatna. Ku tetep diwenangkeunana para dalem mungut cuke, rakyat teh henteu dipajeg tapi disina marola kopi geusan kauntungan walanda. Para dalem jeung para menak papada boga cacah cukeunana
sarta sagala rupa keperluan hirupna rakyat teh aya dina dampaleungeun para menak. Sohagna rakyat teh sumawona barangna dalah anak pamajikan katut jiwaragana oge kagungan para menak. Zaman harita mah nepi ka aya paribasa anu kaluarna tina rumaketna rakyat anu kapaksa digawe babarengan bari silih berean. Unikna tugur tundan, cuntang gantang, nyusuk ngabendung morok maung. Sapupusna Pangeran Arya Cirebon anu kawajibanana nalingakeun kasuhudan para dalem di parahyangan henteu diayakeun deui obseh teranyar pikeun gantina. Da tadina oge ukurek mulungan pangaruhna sangkan urang pribumi kumawula ka kumpeni. Dina zaman paparentahan leknan Gubernur Laples kadalaman Limbangan jeung Sukapura diadegkeun deui, malah parakan Muncang dipindahkeun ka Limbangan sarta dalam Karawang dipindahkeun ka Sukapura. Ieu teh nepi ka Pulau Jawa katut wewengkon sejenna dipulangkeun deui ka Walanda nurutkeun perjanjian London nyaeta tahun 1814. Akhirna Kabupaten Limbangan teh kotana di Garut sarta nun turun beuki leutik antukna nepi ka ukur jadi kota kacamatan bae. Tah di Limbangan eta ayana 2 pusaka teh. Tina carita anu dicaritakeun deui, dongeng anu didongengkeun deui, catur anu pasambung-sambung ngeunaan Ki Dongkol jeung Ki Rompang teh mun disinggetkeun mah kieu. Zaman baheula pisan, baheula ge baheula deui memeh Islam cumarita di Pulau Jawa, waktu Siliwangi can aya anu nyisi kudi. Kitu bubukana carita teh. Tah zaman harita aya utusan ti Mekah nu jenengan Umar Hamdan pikeun ngaislamkeun Pulau Jawa. Eta Umar Hamdan anu diserangan ku garwana cunduk ka tanah Malayu atanapi Sumatera. Terus duanana ngababakan di puncak gunung. Kabeneran di wewengkon sakurilingeunana teh keur kajadian sasalad. Jalma-jalma gering isuk paeh sore, gering sore paeh isuk teh sanyana. Ku akal tareka Umar Hamdan katut garwana dibarengan ku sifat asih kanu leutik nyaah kasasama bari midulur kasakur nu cunduk ku jalan mere pituduh nurutkeun ajaran Islam rea anu gering waluya deui kasakit jadi leungit ilang musna tanpa karana atuh puguh matak bunga sarerea. Jalma-jalma rea anu mulang tarima ka Umar Hamdan bari arasuk Islam lila-lila tisuk kelakna tisiklukna daratang ka Umar Hamdan nepi ka anu anut Islam teh geus rea pisan. Tungtungna rajana oge ngagem agama Islam tur kacida satuhuna malah Umar Hamdan dijadikeun pamimpin anu digelar Sultan Padang. Kacaritakeun eta Sultan Padang teh kagungan putri anu geulisna kawanti-wanti, endahna kabina-bina, kaceluk ka awun-awun kawentar ka mancanagara. Keur geulis teh hade budi hade basa, lemah lembut tabeatna, someah kasemah akuan teu gede hulu, tur sakti sugih ku pangarti gagah rea pangabisa. Gancangna eta putri geulis teh dilamar ku Prabu Siliwangi serta dibarengan ku karidoan Gusti Nu Maha Suci. Nyi putri laksana dipigarwa ku Prabu Siliwangi nepi ka puputra 2, hiji pameget anu di akhir nelah jadi Prabu Kian Santang, ari nu kadua istri nelahna Lara Santang. Barang Kian Santang geus dewasa, geus pinuh ku ilmu jeung panemu, tangguh ku kawedukan, teas ku kagagahan, sakti taya tanding, taya lawan anu bisa ngayonan, jadi agul domeh pamuk. Kian Santang mindeng ngaleyeng siga-siga nu neangan lawan atawa guruaneun, antukna pok unjukan ka ibuna yen hayang manggih tanding anu sakti nimu deui guru anu punjul. Ku ibuna Kian Santang dipiwarang unjukan ka eyangna nyaeta Sultan Padang atanapi Umar Hamdan anu harita geus aya di Cirebon. Ku sang eyang Kian Santang dipaparin pituduh sangkan miang ka Mekah lantaran ari di Jawa atawa di mana bae oge moal aya pilawaneun. Iwalti pernah eyangna keneh mah nyaeta rakana Umar Hamdan anu jenengan Sultan Ma'mun. Belenyeng bae Kian Santang angkat ka Mekah bari nyanak rayina nyaeta Rara Santang. Kocap ka anu di Mekah
geus datang ilapatna yen bakal aya incu ti gigir anu datang si jago guru, tapi bari rek ngaduan heula. Kulantaran kitu Sultan Ma'mun teh enggal mapag ka basisir. Barang prok Kian Santang amprok jeung anjeunna samarukna dipapag ku aki-aki kitu bae, lain ku eyangna pituin. Atuh dara bae Kian Santang teh nembongkeun ka angkuhanana bari suaban. Pajar teh pangna datang ka Mekah ngahaja rek neangan lawan, lantaran di Jawa mah geus taya pilawaneun. Malah lamun aya urang Mekah anu sanggup ngelehkeun bakal terus dipiguru. Sultan Ma'mun ngadangu putu susumbar teh mung ukur mesem, pluk anjeunna ngarag-rageun teteken bari pura-pura teu dihaja. Ningali aya iteu kragrag, Kian Santang rikat mangnyandakeun. Maksudna mah karunya ka aki-aki jeung itung-itung males budi pedah geus dipapag ka basisir. Tapi nah atuh eta iteuk anu siga teu pira teh bet boro-boro kaangkat. Ieu mah teu usik-usik acan ku berat-beratna, nepi ka sagala rupa ajian jeung ilmu penemu diketrukeun, tetep bae iteuk nu ngagoler teh henteu kaangkat ku anjeunna. Kian Santang ngarasa kateter, kapapas pangawasa, katitih kasaktianana ku aki-aki, lajeng bae waleh tarima eleh bari menta dihampura. Geus kitu mah kakara Sultan Ma'mun nerangkeun anjeun. Kian Santang katut rayina enggal sujud nyungkem dampal ingkang eyang. Sabada dua anak tamat guguru ka Sultan Ma'mun, Kian Santang dijurung mulih deui ka Pulau Jawa pikeun ngaislamkeun panggeusina pangpangna mah Prabu Siliwangi di Pajajaran. Prabu Siliwangi anu teu purun asup Islam tapi teu wani ngabantah atawa nolak ku kakerasan ka Kian Santang. Lantaran uninga lain bantrak-bantrakeun kapaksa nyieun ekol. Pajar lain ku teu purun asup Islam tapi asa teu diajenan ku urang Mekah. Nitah Islam teh mani teu mere tanda-tanda acan. Pendekna mun ceuk basa kasar kaayenakeun mah kira-kira kieu. Mana surat parentahna? Yen ujang dibere tugas ngaislamkeun ama, jeung deui apan ama teh digoreng-goreng ge ratu. Piraku hiji sultan nepi ka teu aya pisan tata krama ka hiji ratu, sanajan hakekatna kasifat minantu ge. Nah, matak naon lamun make-make surat sacewir mah. Ngadangu kitu Kian Santang teu seueur saur, leos bae angkat deui. Sejana ngajugjug ka Mekah bade nyuhunkeun surat tugas ka ingkang eyang Sultan Ma'mun. Sajungna Kian Santang ka Mekah, Prabu Siliwangi enggal ngembarkeun karahayatna yen pikeun anjeunna ridho keneh lolos ninggalkeun karaton tibatan kudu anut kana agama anyar anu bakal disebarkeun ku Kian Santang. Kapalai anjeunna upama Kian Santang sumping deui, Pajajaran teh kudu geus ditaringgalkeun ku sarerea. Tapi teu sakumna rakyat kudu birat nyaringkah, aya oge anu kudu tetep tugur bari ditenung ngajadi maung. Hitung-hitung tunggu kerajaan ngantos Prabu Siliwangi mulih deui. Iwal tinu kudu tugur teh aya deui anu kawidian teu ngiring ka anjeunna, nyaeta rayina anu jenengan Putri Ningrum Ratnawulan. Kawantu harita teh Nyi Putri nuju bobot, teu kengengso teh ngiring ka anjeunna ari ingkah mati Pajajaran kudu lantaran bisi Kian Santang kaburu datang. Numutkeun panuduhan Sang Prabu, piluntaeun Nyi Putri katut carogena Patih Adna Wisesa kudu cepet nuju ngetan. Anjeunna kengeng nyandak rencang hiji nyaeta Adna Panjunan, rayena Adna Wisesa. Pikeun tutumpakan wantuning putri nuju bobot, Prabu Siliwangi maparin munding bule. Bari omat-omatan yen eta munding teh ditumpakanana teu meunang dielesan, kudu diantep ka mana bae koloyongna. Lamun munding teh eureun, nu tumpak oge kudu wayahna milu eureun, ulah maksa hayang maju. Tah, lamun geus anjog ka hiji tempat, heug munding teh eureun, bari teu daekeun ingkah deui, aya di dinya Adna Wisesa katut sadayana kudu matuh direncangan ku Adna Panjunan. Salosna Prabu Siliwangi ngiles kalawan panganutna, ngadak-ngadak Pajajaran teh jadi leuweung luang liwung. Pinuh ku maung kajajaden rahayat Pajajaran anu kudu tugur teh. Atuh Nyi Putri oge beral wae miang tunggang munding digondeng ku carogena sareng rai lambutna
betnya munding teh sanajan teu dielesan majuna cepet ngetan nurutkeun sakumaha pituduh tadi. Sanggeus aya bulana lumampah di leuweung sadatangna ka hiji tempat reg munding teh eureun malah tuluy guyang. Tapi sabada guyang munding teh nyamperkeun deui ka putri bari siga nu menta ditumpakan. Atuh celek deui putri teh tumpak terus kebat maju deui ka wetan. Cek urang limbangan tempat urut eureuna munding teh nalah nepi ka ayeuna disebutna Pangeureunan. Ayana di Garut, ayana di deket wates Sumedang Garut. Ari urut pangguyanganna nalah nepi ka ayeuna jadi Kampung Kubang, bawahan Limbangan. Sanggeus sawatara lilana munding teh anjog ka hiji Tegal anu manjahna bareureum. Didinya munding teh teu daek maju kalahkah ku kurilingan, malah tungtung namah brek wae depa. Nyi Putri lungsur. Ari munding leos kalebak tuluy kekeruk ku sukuna dinu bala. Nah atuh ari burial teh aya cinyusu jadi caina ngagulidag anu kacida herangna. Munding teh terus guyang deui dina cai meunangna kekeruk teh. Bada guyang leos ka tonggoh terus kekeruk deui cara tadi. Tapi sigana lain rek ngali cai, ieu mah siga-siga rek nyieun liang. Bet ku ajaib, ujug-ujug blos bae aya liang lir torowongan. Munding ujug-ujug blus bae asup kadinya kana torowongan teh. Leos, les teu embol-embol, duka ka mana jigna. Sanggeus munding ngilas nu tiluan bingung lantaran tempat kacida hara-haraeunana. Taya tempat keur merenah. Eueuh saung keur ngiuhan, mangkani anu kakandungan geus ampir sabroleun babar. Ku adna wisesa kaemut yen tangtu ngan nepi ka dinya kudu lumaku teh sartanya di dinya pimatuheunana. Lantaran geus aya cinyusu ongko anu herang. Benang munding teh lamun Nyi Putri babar teh patih adna wisesa jeung rayena der bae nyieun saung. Teu lila brol Putri teh babar orokna pameget mulus tur kasep anu engkena katelah jadi Prabu Indra Wilis. Ki Patih bingung neangan pakarang pikeun neukteuk tali ari-ari, tapi Nyi Putri mah enggal nyebet hinis manjah dua sebet kanggo syarat dan neukteuk tali ari-ari mah arek ku tanggaina bae lantaran neukteuk tali ari-ari ku pakarang teh ku anjeunna dipahing. Tina numutkeun kasauran sepuh pamali bisi engkena budak jadi sieun ku pakarang atawa henteu weduk. Di Madura mah nepi ka ayeuna aya keneh anu neukteuk tali ari-ari ku huntu bapana nyaeta digegel. Reres neukteuk tali ari-ari hinis nu dua sebet teh ku Nyi Putri ditunda luhureun bali atanapi santen bari dijiad. Bubuhan lain jiad jalma jore-jore, tapi jiad istri rembesing Ratu Trahing Kusuma. Nah atuh bet ngadak-ngadak hinis nu dua sebet jeung tali ari-ari katut balina teh salin jenis pindah rupa jadi dua pakarang anu kacida seukeutna. Nu hiji gede ari nu hiji deui leutik, tapi raroge secara hinisna tadi. Eta dua pakarang ku Nyi Putri dingaranan nu gede Ki Dongkol ari nu leutik Nyi Dongkol. Dianggap sajodo. Nu leutik awewena kabeh dienakeun Nyi Dongkol disebutna Ki Rompang. Anu matak eta dua pakarang jadi pusaka di Limbangan kieu caritana. Tempat anu hara-haraeun anu dipake babar ku Putri Ningrum Ratnawulan teh ka bawah ka hiji Kaprabon ngelahna Kertarahayu alias Kampung Poronggol ayeuna nu digeugeuh ku Prabu Sunan Temenggung alias Prabu Wijaya Kusuma. Eta Prabu kagungan putra tilu, diantarana aya hiji putri jenengan Rambut Kasih. Putri Rambut Kasih kajodokeun ka Prabu Layakusuma ti Curug Sukabumi, salah sahiji selir ti Siliwangi keneh. Tidinya putri teh putraan dua, Liman Senjaya sareng Wastudewa. Liman Senjaya akhirna jadi Prabu Galih Pakuwon, ngageugeuh ka Prabon Pasir Huut anu jadi Limbangan ayeuna. Ari Wastudewa jadi Prabu Cipicung alias Dayeuh Luhur Cibatu ayeuna. Liman Senjaya diganti ku Prabu Sunan Cipancar anu garwaan Kasaripah Madayim, putraan Sunan Cipicung.
nyaeta Raden Dalem Cakrawati anu neraskeun ngagegeh limbangan. Dalem Cakrawati nyaeta Sunan Cipicung disambung deui ku putrana nyaeta Raden Dalem Wijaya Kusuma alias Sunan Wanakerta. Tidinya disambung deui ku putra Cikal nyaeta Rangga Megatsari calikna di Monggor. Ayeuna mah nelahna Kampung Pasar Heubeul Limbangan. Putra Sunan Wanakerta alias Dalem Wijaya Kusuma nu kadua anu jenengan Dalem Wirabangsa kajodokeun ka putri Ratnawulan putrana Indrawilis anu dijurukeun di Daulat alias Incuna Ningrum Ratnawulan ti Adnawisesa anu sarumping kadinyana dibawa ku munding bule tea nu geus dicaritakeun di luhur lantaran nyingkahan Kian Santang piwarangan Prabu Siliwangi. Lantaran kidongkol ku putri Ningrum Ratnawulan dipaparinkeun ka Indrawilis kalawan diwasiatkeun yen eta pusaka teh engkena kudu turun-tumurun diwariskeunana mapai ka saban-saban anak Cikal ti saban bibit. Ku Indrawilis oge diwariskeun ka Ratnawulan, ti Ratnawulan ka anakna nu Cikal, ti Dalem Wirabangsa nyaeta ka Raden Dalem Sutabangsa, tidinya ka Raden Dalem Arsawiguna, tidinya ka Raden Dalem Mas'ud, tidinya ka Raden Dalem Pakih Ibrahim, tidinya ka Raden Dalem Sinureja, tuluy ka Raden Dalem Wargadireja, tuluy ka Raden Dalem Nur Muhammad, tuluy ka Kiai Raden Haji Maulana Jarkasih ajengan Cikelepu Limbangan, tidinya ka Kiai Raden Haji Mahpud ajengan Wates, tidinya anu pangakhirna ka Raden Haji Udin Mahyudin ajengan Anom Wates Cikelepu Limbangan. Waktosna kabujang sae pamiarsa urang dicekapkeun sakitu heula carios dua pusaka atanapi Kirompang sareng Kidogolna. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.